Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-birru ari kaalusan husnul khuluqi eta budi pekerti anu alus. Wal itsmu sareng ari dosa ma eta perkara haka anu ngaragukeun ieu ma bisodrika dina hate anjeun. Wa karihta sareng mikangewa anjeun ayal tali'a kana yen ningali alaihi ka itu emak saha annasu jalma sejen. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al muslimun imam muslim. Al bakhilu ari jalma koret man eta jalma dukirtu anu ditutur kami indahu dideukeuteun ieu si eman. Falam yusolli sareng teu maca sholawat ieu si eman alaya ka kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad. Al birru ari kaalusan la yabla eta moal buruk ieu birru. Wa zambu sareng ari dosa la yunsa eta moal dipohokeun ieu dambu. Wa dayanu sareng ari Allah anu maksa la yamutu eta moal maot ieu dayan. Ieu mah mangka kudu pek migawe anjeun makana perkara syi'ta anu karep anjeun kama saperti perkara tadinu anu beragama anjeun tudanu kudu turut anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. Al bala'u ari balai muwakkalun eta sok diwakilkeun bil mantiki kana omongan. Palau anna rajulan mangka sanyana hiji lalaki ayyaro eta nyela ieu si rajul rajulan ka lalaki deui birodo il kalbatin kalawan nyusu ka anjing la rodoaha maka yakin nyusu itu si rajul anu kahiji kana kalbah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Khatib Imam Khatib ani Bani Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud. Al biladu ari pirang-pirang nagara biladullahi eta nagarana Allah. Wal ibadu sareng ari pirang-pirang hamba ibadullahi eta pirang-pirang hambana Allah. Fahaitsu ma asobta mangka di mana-mana bae keuna ka anjeun paakim mangka kudu salat anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad ani Zubairi katampi ti Zubair. Al bayyinatu ari ngayakeun saksi alal mudda'i eta tetep ka jalma anu ngaku. Wal yaminu sareng ari wani sumpah alaman eta tetep ka jalma angkaro anu ingkar ieu eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis hal jamaatu jamaah. Al barokatu ari ayana barokah binawasil khaili eta tetep dina eueuhna lamunan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Al busoku ari nyidu pil masjid di jero masjid khati'atun eta hiji kasalahan. Wa kafaratuha sareng ari ngiparatanana itu khati'ah dafnuha eta nguburna itu busok. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim. Harfu ta'i ari ieu eta huruf ta. Tabassumuka ari mesemna anjeun piwajhi akhika di hareupeun dulur lalaki anjeun laka eta tetepikeun anjeun sodaqotun ari hiji sodaqoh. Wa amruka sareng ari marentah anjeun bil ma'rufi kana kaalusan wa nahyuka sareng nyegah anjeun anil mungkari tina pamungkaran sodaqotun eta sodaqoh. Wa irsyaduka sareng ari nuduhkeun anjeun arrajula ka hiji lalaki fi ardi dolali di bumi anu kasarung laka eta tetepikeun anjeun sodaqotun ari sodaqoh. Wa ima totuka sareng ari miceuna anjeun al hajaro kana batu wa syauka sareng kana cucuk wal azma sareng kana tulang anit tariqi ti jalan laka eta tetepikeun anjeun sodaqotun ari sodaqoh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. Tajiduna manggihan aranjeun annasa ka manusa ma'adina kana saperti pirang-pirang barang tambang. Pakhiyaruhum mangka ari pangalusna nas pila jahiliyati di zaman jahiliyah teh
khiyaruhum eta jadi pangalusna nas fil islami dina agama Islam. Idza faqahu di mana-mana ngarti itu nas wa tajiduna jeung manggihan aranjeun khairon nasi kana pangalusna jalma-jalma fi hadza sya'ni dina ieu kalakuan asyaddahum kana pang bangetna itu nas lahu karena ieu sya'nu karohiyat naonana karohiyatan dipikangewana qabla ayaqa dina samemeh yen tumiba fihi dina itu sya'nu wa tajiduna sareng manggihan anjeun syarron nasi kana panggorengna manusa yaumal kiamati dina poe kiamah innallahi munggu Allah dzal wajhaini eta jalma anu ngabogaan dua beungeut allazi anu yati datang ieu ladi haulai ka ieu kaum biwajhin ku hiji beungeut wa haulai jeung ka ieu kaum biwajhin kalawan hiji beungeut deui. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sahal Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Wallahu a'lamu bissawab.